Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Papatah Mang Sarip ya. Kita akan membuat konten lagi. Konten yang keempat yang berjudulnya tentang coronanya. Barudak teu sakarola, tos 2 tahun teu sakarola gara-gara corona. Saya akan papatah buat pemerintah dan lain-lain tentang corona. Langsung saja kontennya ya. Teu karaos atos 2 tahun ieu corona. Barudak ge atos 2 tahun teu sakarola. Bade curhat ieu mah ka pamarentah. Abdi teh ngeluh, Pak. Bae disebut lebay ge. Ari teu diomongkeun jengkel kana mastakana. Ka para bapak-bapak anu berkuasa di negeri Indonesia, daripada urang ngagugulung wae corona, bari teu aya hasilna jang rakyat leutik mah. Mending jalankeun deui, buka deui sakola teh. Dakur sakola Pak anu teu dibuka mah. Maknya mall, pasar, tempat wisata, sinareng sajabana geus dibaruka. Sok weh urang babarengan sakola-sakola corona. Ari keukeuh bade ngagugulung corona mah. Datos seueur contoh kerumunan massal sapertos anu entos-entos. Alhamdulillah ari Allah nang tayungan mah geuning sararehat daripada diajar bari online kudu boga HP. Ngadon diarang game online. Oge efekna teh budak kalakah ngaralawan ka kolotna. Da unggal poe cicing di imah bari ngekeuweuk HP. HP teh ngaruksak, Pak. Belajar online 1/2 jam, main game online mah sapopoe. Sok pikir lamun barudak sakarola deui. Pasti ti mimiti tukang sapatu, kaos kaki, baju seragam, tukang jajanan, tukang buku, sareng nu lainna pasti eta teh mengurangi pengangguran lamun sakola dibuka deui. Aya ribuan jalmi anu ngagantungkeun rezekina di sakola. Keur mah kahirupan teh sulit, ditambah kudu ngadidik budak anu lain ahlina. Pan asa disiksa pisan. Nya aranjeunna maraos digaji ku rakyat. Sakali-sakali atuh raoskeun geura, dangukeun ka susah rakyat teh. Tong ngarasa tos mantosan rakyat, buktosna sagala bantuan Covid seueur nu teu ngarasakeun. Teu adil, nu meunang-meunang, nu henteu-henteu, nu beunghar-beunghar, nu lapar-lapar, kalah jadi kecemburuan sosial. Mending tong diayakeun nu kitu patut. Emotkeun geura sebagai tanggung jawab pemimpin teh. Pasti bakal aya balasan di poe akhir. Cukup sekian ya dari saya. Kalau ada waktu lagi, kita akan lanjutkan konten yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.